Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul anu bodo katotoloyo. Ieu dongeng karangan DTS seri anu kadua. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabenyeureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Sateu acan Mang Guru naraskeun deui ieu hanca carita, Mang Guru bade kintun-kintun ka para pemirtub anu parantos ngiring masihan pairan dina kolom komentar seri anu kahiji. Di antawisna wae kanggo Kang Aep Karsim, teras kanggo Mang Aep, teras kanggo Nene Ani Subang, teras kanggo Mamah Nuri Nurhayati, teras kanggo Teh Anita Parel, teras kanggo Kang Dede Rustandi, teras kanggo Kang Asep Anton, teras kanggo Kang Erik Sunandar, teras kanggo Kang Agus Untung anu gaduh channel Epanopianti channel, teras panginten kanggo Abah Suba, teras kanggo Teh Enji di Pandeglang Banten, teras kanggo Kang Dika RSBR, Kang Regi Umbara, teras kanggo Mamak Safa 12, teras panginten anu terakhir kanggo Mamah Andri Maulana Karawang. Mohon wilujeng wayah kieu, wilujeng ngadangukeun. Khususna ka para pemirtub anu parantos masihan pairan, oge ka para pemirtub kum wae ka sadayana di mana bae ayana. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, gancangna ieu carita si bodo jog anjog ka hiji leuweung. Si bodo ngajenghok rada reuwas nenjog galagat kitu mah, sabab asup ka leuweung gonggong simba gonggong, leuweung gerotan anu arang langka kasabaku jalma. Panonoban sato galak patangkalan ting lenggeceng ngaju langit, pucukna henteu kaciri bakat kuluhur. Sora maung ting galaur, sora bagong ting salegor, surili pating jarerit, monyetna pating karawek mata keeng. Aduh, aing teh bet asup ka leuweung hideung. Kumahanya pipetaeun ieu teh? Boa apa dah kan maung galak aing teh? Ceuk si bodo bari undur-unduran rek maju teh mandeg mayong. Tapi ras ingat manehna teh geus mang bulan-bulan ngeder neangan Nabi Sulaiman. Ayeuna aya pituduh yen kudu ngaler, nya datang deui sumbangetna, terus maju lalaunan bari jeung kokompodan sieun. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, dina kaayaan kitu ujug-ujug gejeleng aya anu luncat tinu bala. Jalma jangkung badag budi amprotan, beungeutna bosongot pikasieun, matana ge bolotot jaleer beureum kawas keur mabok. Datang-datang lulak cangkeng, huntuna kekerot kawas anu hayang ngarekeb. Puguh bae si bodo mani ngajenghok, beungeutna sepa kawas mayit, bujurna darempodan bakat kusieun, nincak ge asa teu napak. Tapi najan kitu kaduga keneh tumanya bari jeung gugup. Andika teh saha? Wah, aing begal pangjahatna di ieu leuweung. Tembal eta jalma sing horeng begal anu geus kakocap gangas tur talengas. Ngomongna oge ngagerem handaruan mata keung,
komoda ieu mah di jero leuweung. Oh, begal teh Andika teh. Oh dulu. Nya aing anu disebut begal teh. Oh, ayeuna teh rek ngabegal ka kuringnya. Oh dulu. Sabab pagawean aing mah salawasna oge ngabegal. Hayo, tunda barang-barang sia. Cek eta begal nulak cangkeng bari molotot. Hih, nya naon anu rek dibikeun atuh? Da kuring mah teu boga naon. Nya ari butuh mah ku awak kuring, kop bae hakan. Cek si bodo bari maju ngadeukeutan. Aing mah tarang hakan daging manusia atuh kehed. Butuh oge ku harta banda. Saha sia teh anu sanyana heh? Ngaran kuring si bodo. Wah, nyapaingan atuh balegug. Reka mana ari sia teh ha? Nah, aku mawani ngaliwat ka leuweung ieu. Nah, henteu sieun disiksa ku aing ha? Ah, henteu da kuring mah teu boga dosa. Kuring teh puguh oge keur ngalalana, keur neangan Nabi Sulaiman. Rek aya anu ditanyakeun, malah geus duaan anu talatah ka kuring. Cek si bodo balaka sajalan terahna. Atuh ngadenge kitu mah begal teh kerung. Anu tadina gangas pikasieun jadi marah mai. Ya, saha wae anu talatah ka sia teh ha? Maung kudu talatah, hayang dipangnanyakeun rezekina. Sabab geus lila teu manggih nyatu. Ari ajengan mah geus loba teuing migawe amal soleh, nanyakeun sawarga pi tempateun anjeunna, tah kitu amanat anu duaan teh. Oh, kitu. Nya syukur atuh. Kitu carana mah aing oge moal ngaganggu ka sia. Jig bae teruskeun. Teangan Nabi Sulaiman. Ngan aing oge rek talatah deui. Daek atawa henteu bodo. Cek eta begal kalah pipilueun talatah. Nyaheug wae, pira ge talatah. Moal berat ieu. Wah, syukur ari kitu mah. Pang nanyakeun ka Nabi Sulaiman. Di neraka anu mana pitempateun aing. Sabab aing geus seubeuh migawe kajahatan. Geus loba maehan jalma. Harta banda geus ngabogrog. Kabeh oge meunang ngabegal. Tah sakitu, sanggup sia bodo? Sanggup lah sanggup. Ceuk si bodo tandes. Tapi tuduhkeun ka mana ari kakaler. Sabab kuring teh asa linglung yeuh. Di jero leuweung mah lieur. Hayu ku aing rek dijajabkeun tepi ka sisi leuweung. Ngan kade omat. Engke mun geus tepung jeung Nabi Sulaiman, sia kudu ngaliwatan deui ka dieu. Ku aing ditungguan jawabanana. Heug lah heug. Beral duanana miang ngajungjung ka sisi leuweung maju ngaler. Gancangna ieu carita geus tepi deui ka anu dijugjug. Si bodo jeung begal papisah. Ari si bodo terus lembang maju ngaler mapai reuma. Geus tiluan anu talatah ka manehna. Ku si bodo diinget-inget da bisi poho. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru. Akhirna jog anjog ka sisi laut. Si bodo ngahulang bingung. Panona melong kana ombak anu ting surungkuy. Cilih udag jeung pada baturna. Budah cai ting borelak herang katojo ku panon poe. Angin seah ngaguruh awor jeung sora ombak. Sedangkeun manuk laut ting kalayang di jomantara. Sawareh ting sareot nyameran hurang jeung lauk leutik. Kayak kieu mah matak buntu laku puga glampah. Aing teh teu boga jangjang. Pamohalan bisa hebar ka ditu. Ngojay oge teu bisa deui. Kuriak matak tilelep. Nya kumaha ari geus kieu? Pangkaning Nabi Sulaiman teh ayana di kaler. Ceuk si bodo bari gagaro. Bingung anu teu manggih tungtung. Susah anu taya hinggana. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru. Keur kitu torojol aya oray gede anu kakara mucung hul ti dasar laut. Huluna celengge, letahna ngelel, matana bolotot pikasieun. Logodor ngadeuketan ka si bodo. Sorana tepi kasaheng. Puguh bae si bodo meuni ngajenghok. Sieun anu taya papadana. Bodo ulah lumpat. Kaula mah moal nanaon. Cek eta oray. Sing horeng bisa ngomong kawa si maung kuru tea. Atuh si bodo oge ngarandeg. Panona melong ka eta oray. Mun nya moal nanaon, keur naon atuh make ka dieu? Kuring mah sieun bisi dileg-leg.
kuring darah lamun kudu jadi caduk oray. Cek si bodoh bari undur-unduran deui. Ulah sieun, kaula mah rek minta tulung bodoh. Cek oray deui. Minta tulung kumaha? Kuringna oge keur bingung. Kaula geus ngadenge kana omongan maneh bodoh. Kaula rek nulungan ka maneh. Ngan maneh oge kudu nulungan ka kaula. Keun soal mentasan laut mah ulah dipikiran. Kaula sanggup mentaskeun. Asal maneh kudu daek di talatahan. Cek oray. Sing horeng manehna oge geus nyaho kana maksud si bodoh. Syukur atuh ari kitu mah. Tapi nyaho ti saha kana maksud kuring? Cek si bodoh heran. Panana melong ka oray. Pan tadi maneh ngomong yen rek ngadeheus ka Nabi Sulaiman. Puguh kaula oge hayang tepung aya tanyakeunon. Anu matak rek talatah ka maneh sakalian. Talatah naon kitu? Sok bejakeun. Ieu nya bodoh. Kaula teh geus lila boga kasakit. Ieu ti koro nyeri. Bener teh hararese. Nu matak kaula geus lila puasa. Sabab teu bisa nyatu. Tah kulantaran kitu pangnanyakeun ka Nabi Sulaiman. Naon piubareunana tah sakitu bodoh. Si bodoh unggut-unggutan ngadenge keterangan ti oray teh. Kumanehna geus kaharti terus diinget-inget da bisi poho. Geus kitu ngomong deui bari dangah. Kasieuna leungit ayeuna mah. Hoglah, kuring sanggup nepikeun talatah Andika. Tapi sok pentaskeun heula. Terus daguan di ditu. Engke mun kuring geus tepung jeung Nabi Sulaiman, kuring pentaskeun deui ka dieu. Sabab kuring teh ngemban amanat ti tiluan, ti maung kuru, ti ajengan jeung ti begal. Ayeuna ditambah ti Andika. Eta mah gampang, hayu urang bentas. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru, si bodoh bungaheun harita keneh tumpak dina punduk oray, terus dibawa mentas ka tengah laut. Si bodoh ti papareket muntang da sieun dragrag. Ombak laut ting jelegur matak paur, tapi oray mah teu sieuneun, terus nyewuk meulah cai ngojay bari mawa si bodoh. Cag heula nya hei.